Tenang euy. Maneh teu kudu gilu pusing ku eta hal. Sabab eta sakabeh memang geus jadi urusan dewek. Ayeuna mah maneh sakabeh pon kitu deui dewek geus waktuna marulang ye. Sarta peuting engke dewek sorangan bakal ka dieu deui pikeun ngalaksanakeun karep jeung kahayang dewek anu can kungsi kasoran. Nyaeta naon? Bokir nyaho teu kahayang naing naon? Ngaliwat. Salah atuh. Sia mah lapar eta mah. Cek sia naon? Ngadu muncang. Beuki ngaco we. Yeuh, kahayang aing mah nya. Jung si badana si Juanti atuh. Nya eta emutan abdi ge teh teh. Nya, oke lah bos, siap bos lah. Tapi bos, kade ulah poho ye. Nu kieu na ye ta. Nya bos, mana hepeng na ye jatuh. Kita dican merewe hepeng yang buruh gawe kuring opatan. Duit bos, duit yo. Kalem atuh Bokir, kalem. Tong ngarasa sieun moal dibere buruh ku dewek. Yeuh. Ku dewek masing-masing geus disadiakeun duit jeung maneh sakabeh. 1 juta ewang, kumaha cukup? Ceuk Kurdi bari muka loket wadah duitna anu disakuan ku manehna dina jero saku calana. Bener we ayeuna mah para wargi kaum dangu, Kurdi teh jadi loba pisan duit. Jauh beda lamun kudu dibandingkeun jeung baheula samemeh manehna minang saraya ka Kilayung. Mangsa harita manehna menta kabeungharan jeung kadugalan ku cara muhit atawa muja kasiluman. Cukup pisan lah bos. Cukup. Malah kawilang gede pisan ieu mah jumlahna oge leuwih teu cukup. Aduh, nuhun bos, nuhun. Tapi maneh Bokir, Godin, Dasep jeung oge maneh Ebot. Maneh kabeh kudu bisa nyepeng ieu rahasia. Ieu tempat ulah dapikeun kanyahoan ku jalma sejen. Sabab geus pasti si Juanti teh masih keneh boga dulur. Boh dulur indungna, boh dulur ti bapana. Geus pasti bakal aya anu wani neangan maluruh si Juanti. Jadi pokona mah ulah dapikeun kanyahoan ku sasaha oge. Kumo kanyahoan ku pihak berwajib mah urang teh bisa barabe. Jeung leuwih na ti eta maneh kabeh kudu bisa ngalaksanakeun pancen anu saterusna ti dewek. Nya eta pikeun modaran si Siti jeung si Odang metohana si Juanti tah. Sabab dipikir-pikir ku dewek memang maranehna duaan anu geus leuwih teh lah nyaho yen minantuna aya nu nyulik. Bener teu? Nya bener bos, bener. Batakna. Jadi teu mustahil lamun di antara maranehna duaan aya nu wani lapor ka polisi. Kitu dah euy. Nah, siap atuh bos. Sing percaya we bos ka kuring opatan. Anu pasti bakal bisa ngajaga kana setiap rusiah urang sakabeh. Tur kabeh bakal aman bos. Sarta parentah ti obos ayeuna ku kuring opatan bakal dilaksanakeun dina poe ieu keneh. Si Siti jeung si Odang bakal langsung diperenan nyawana. Luyu jeung parentah si obos ayeuna lah. Nya, syukur ari kitu mah euy. Ka dewekna oge matak sugema sabab mananeh kabeh tetela satia ka dewek. Nya tu hayu dewek mulang heula ayeuna mah. Keun tah antepkeun si Juanti mah di dieu cenah sorangan we. Da geus pasti mau bisaeun kabur teh tepat-tepatan pan. Geus kitu mah kabeh opatanana tuluy kalaluar ti jero eta imah. Muru mobilna Kurdi anu terus laju ninggalkeun pakarangan eta imah bata atawa gedong. Ngan tempatna estu nyingkur jauh ka pilamburan eta imah teh. Komo ka kota mah jauh pisan. Malah bisa disebutkeun leuwih deukeut ka pasisiran basisir laut kidul. Ngahaja Kurdi memang geus nyieun imah leutik ku bata di eta tempat mangrupa tempat rahasia manehna salila ieu mun aya naon-naon. Di jero eta imah Juanti kadenge ceurik satarikna ngaguk-guk jeung cerika nasib anu tumiba ka dirina harita.
bari nyambat ngaran indungna anu geus eueuh di kieuna jeung nyambat ngaran salakina anu ayeuna duka teuing kumaha nasibna. Satu tas dirina aya anu nyulik di jalan ngajadikeun pajauhna antara salaki jeung pamajikan, sakaligus ngajadikeun legitna nyawa anu jadi indung anu ngandung. Mama, ya Juanti, Mama. Hampura Juanti, Mama. Gara-gara Juanti, ayeuna Mama jadi cilaka. Sarta kudu ninggalkeun Juanti sorangan di dieu. Anu ngarasa kalengitan kumaha mah. Bagja Mama anjeun bakal lobet surga tur panggih jeung apa sing sampurna sareng ditampi iman Islamna Mama. Sanaos anjeun maot di jalan tapi mugia anjeun sing ikhlas jeung teu matak panasaran. Mudah-mudahan raga anjeun bisa sampurna dikubur sapuratina ulah aya anu nyesa marakayangan Mama. Oh kumaha kaayaan anjeun deui ayeuna cing enggal damang erah hate abdi ayeuna regreg teu melang ka Gusti, paparinan abdi jalan, sangkan diri abdi tiasa keluar ti ieu pangberokan Gusti. Pasihan abdi kakiatan Gusti, pikeun nampi nya cocobi. Sareng mugia Gusti tiasa paparinan hidayah kangge anjeunna kurdi anu kagungan niat deleka ka diri abdi Gusti. Sangkan abdi tiasa dibebaskan ku anjeunna. Ngarah abdi tiasa riung mumpulung deui sareng kulawarga abdi Gusti. Ceuk gerentesna hate Juanti harita beri sumambat kanu kawasa. Tur menta-menta panang tayungan timantena sangkan dirina salalawasna aya dina kasalametan lepas tina gangguan jalma jahat. Mangsa datang nawan Cipeting, ombak pakidulan tembong ngadadak motah, nembragan batu karang di basisir. Cahaya bulan anu bulet tembong caang narawangan marcapada lir upama bulan 14. Gulimengna warna berem tembong saeutik-saeutik maju nutupan eta cahaya bulan. Tur lila kalilaan beki atra wae eta kaayaan teh horeng ciciren atawa tanda lumangsungna samagaha bulan dina peuting eta. Kitu terleng aya dampalengeun jalma buntung sebet pigeulangna harita nereleng muru kapalebah imahna kureung. Harita eta dampalengeun buntung teh datangna di jero laut kabawa ombak. Bray pantogudang tempat Juanti dikerem harita ngadadak muka. Juanti ngarasa kaget sabab kumanehna taya jalma saurang oge anu katingali datang kadinya. Tapi aneh, pantogudang bet ngadadak muka sorangan. Juanti kadenge ngajerit waktu manehna ningali kahandapeun sukuna aya dampalengeun buntung keur uyek-uyekan. Ramona harirup reuwas kabina-bina Juanti bet asarek ragrag ke jantung harita bakating ku reuwas.
Juanti teu kudu sieun kulengan mamah Juanti. Ieu mamah aja datang ngarupakeun leungeun mamah anu tinggaleun di jalan. Tong sieun Juanti sabab mamah datang ngarupakeun kieu teh lain rek nyingsieunan ka Juanti, tapi mamah rek nulungan ka Juanti, rek ngabebaskeun Juanti ti ieu tempat. Juanti Teu lila ku Juanti harita kadenge aya sora awewe nyarita ditujukeun ka dirina. Bari samungirung sorana teh mata kukurayeun. Juanti henteu nembalan henteu nanaon, manehna tuluy ngahulang we bangun anu terus kasima ku eta kaayaan bakat ku sieun beunang. Pret pret tambang anu meungkeut awakna Juanti kabeh ngadadak pargat diciwitan ku eta leungeun buntung. Juanti jong kaditu geura ini Juanti geura tinggalkeun ieu tempat sabab hidup ayeuna geus bebas. Sok buru geura ini Juanti samebeh si Kurdi ayeuna datang ka dieu hidup kudu geus eueuh di ieu tempat Juanti. Ngan omat Juanti ayeuna kudu nyorang jalan ka belah wetan sabab si Kurdi penting ayeuna bakal datang di belah kulon. Aja kituna ngarah hidup henteu kungsi pasangrok di jalan jeung manehna Juanti. Sarta Juanti oge kudu nyaho waktu mamah kamari kecelakaan di jalan leungeun mamah tinggalin aya nyelap ngagantung di sisi jambatan Juanti luhureun walungan Citepus. Kuayana eta mamah bakal terus marakayangan Juanti. Mama mah bisa balik kalawan tenang lamun tanpa leungeun nu sabelah. Leuwih nanti kitu hampura mama Juanti. Lamun dina ke waktuna mama bakal nginjem raga hidup Juanti. Pikeun dijadikeun tempat nalika mamah rek bales pati ke setiap jalma-jalma anu geus ngancurkeun kulawarga urang Juanti. Mama Adi Juanti katingali kalah ngadon tuluy ceurik bari mencerong ka eta leungeun buntung anu geus nulungan ka manehna harita. Ari rasa atohnya aya para wargi kaum dangu harita teh sieuna oge aya jeung sedihna aya pabaur jadi hiji. Harita manehna teu bisa nyarita komo nganuhunkeun mah ka eta dedemit sanajan ngakukeun indung tetep manehna sieun ku eta dedemit. Juanti henteu cicing gancang manehna lempang keluar ti jero eta imah sarta terus mapai jalan sesibah sisir lempangna ka belah wetan. Lempang luyu jeung panitah sora indungna tadi mangsa cumarita ditujukeun ka manehna. Liwat ti sababaraha waktu sanggeus Juanti kabur. Kurdi katingali datang ka eta patempatan.
Kurdi jadi terus kaget jeung ambek harita teh sabab Juanti anu keur ditawan ku manehna kasampak geus eueuh di eta patempatan. Di jero imahna tembong jadi suwung taya sasaha. Panto imahna kabeh nyampak maruka. Atuh Kurdi sorangan harita tuluy ambek-ambekan beri sagala ditajong sabab hanjelu dumeh tawanan bisa kabur. Bangsat! Si Juanti bet bisa kabur ti patempatan geuningan. Asa teu asup akal lamun nya teh si Juanti bisa kabur ku sorangan ti patempatan. Tapi lamun teh mah aya jalma anu bisa nyahoeun ieu patempatan jeung terus wani ngabantu nyalametkeun si Juanti, bet asana teh mustahil deui. Sabab ieu tempat teh kawilang tempat rahasia aing anu teu kanyahoan ku jalma sejen salian ti pihak aing. Bangsa teh gagal geus kieu mah setan teh. Ceuk Kurdi bari langsung indit deui kaluar ti jero eta imah, terus ngahirupan mobilna laju ninggalkeun eta patempatan. Urang caturkeun ayeuna si Bokir katut 3 urang baturna harita. Maranehna ngahaja keur nyusun strategi. Pikeun ngalaksanakeun parentah tilu jadi dunungan nyaeta pikeun ngabinasakeun mitohana Juanti. Teu poho opatanana samemeh ngalakukeun eta tindakan ngahaja marake heula tergos hideung sabab meh henteu kapanggih rupana ku korban lamun seug maranehna kudu ngalaman gagal dina mangsa ngalakukeun eta tindakan. Harita opatanana tembong nyarumput dina rungkun awi. Bari neuteup ka jajalaneun anu tembong aya tangkal kai malang ngahalangan jalan anu kabeneran sepi kaayaanana. Sakedeung deui rombongan mobil nasi odang bakal ngaliwat ka lebah dieu ye. Perhatikeun ka dieu. Rod. Bari mobilna moal bisa laju. Sabab dihalangan ku eta tangkal kai tuh, nempo tah. Anu memang geus disiapkeun ku urang teh tadi keneh. Ku kituna urang opatan oge bakal laluasa pikeun merenan eta 2 jalma. Anu memang geus ditargetkeun ku dunungan urang matak ena masuk geura lalagar pesona euy. Marawalin. Geus bos. Nah kitu ade. Tubleskeun kana beteungna masing-masing. Dina waktuna engke urang nggerebek mobil nasi odang. Anu pastina engke bakal eureun di lebah dinya tah. Si Bokir anu harita kadenge keur cumarita teh ditujukeun ka 3 urang baturana. Yakin kitu urang teh bakal merenan si odang wungkul jeung pamajikanana. Nah moal sakalian jeung si Rohmana diperenan ku urang bos. Sabab pagawean urang ameh tuntas kitu tah sagala rupana kitu ka. Nya heueuh atuh dasep. Geus pasti urang maehan teh bakal langsung 3 jalma euy. Ieu ari sia tong diajar balet narita teh make otak atuh. Tembal si Bokir anu dina sikep jeung caritaanana mungguh sombong naker rasa maneh bisa dipercaya ku si Kurdi lamun satiap dibere parentah. Sedangkeun mobilna Pak Odang memang bener keur nyemprung maju ka lebah dinya. Lantaran mawa Rohman rurusuhan rek dibawa di ubaran ka jalma bisa. Pak, ibu mak ieu teh puguh asat tegareuna hate, Pak. Hate ratug teu puguh ngabayangkeun kejadian waktu tadi beurang. Sabab ibu ge puguh asa teu tega waktu ningali si Patimah kageleng ku mobil. Tapi Bu Siti teu bisa kebat nyaritana sabab kaburu kapotong caritaanana ku Pak Odang salakina. Tapi naon, Bu Am? Tapi adil oge, pedah anak urang keur gering ku telu kitu. Teu Bu ye. Bapa mah teu panuju ku sikep ibu saperti kitu teh. Hangguran mah ibu kudu bisa nempo kana kaayaan Juanti ayeuna, Bu. Anu duka teuing di mana ayeuna ayana. Manehna tang tu bakal leuwih tungara jeung sedih sabab kudu ditinggalkeun salilana kudu jadi kolot tur pajauh tinu jadi salaki.
Sok ayeuna mah geura leungitkeun pikiran kotor teh Bu. Jeung aku yen Juanti teh memang minantu anu jujur, dur satia kanu jadi salaki. Estu cintana henteu kan sakadar memandang kana harta, henteu matre kitu tah. Tapi dirina estu ikhlas tulus mikanyaah ka anak urang Bu. Bu Siti katingali manehna ngan ukur imut. Ngan siga anu kepaksa manehna jumputkeun ka keheul hatena, teu panuju lamun manehna kudu nyang hareup hate ka Juanti mah. Duh kateuing kumaha sikepna atuh manehna bet ceuceup geuleuh pisan ka Juanti teh. Anu padahal mah Juanti teh can pernah nyeun kasalahan kabitohana. Komo loba ngomong mah. Juanti teh jarang pisan. Lamun parang ngobrol oge nya saperluna bae. Duh Pak, keur waktu ayeuna mah ibu oge henteu boga rasa ngewa ka Juanti nya. Malah ibu sorangan rumasa gede dosa ka manehna. Sabab ibu geus nganyerikeun hate manehna katambah indungna maot apan asalna mah pasea heula jeung ibu. Nyakeun lamun kabeneran pihak polisi bisa manggihan Juanti, ku ibu tah engke Juanti rek disamat tur arek mental dihampura ka manehna kitu tah Pak. Siga nu heueuh wae Bu Siti harita nyarita kitu ka paodangna teh. Anu sok padahal mah para wargi kaum dangu dina hatena Bu Siti lain deui caritaanna teh. Si Juanti engke tangtu bakal dibageuran ku diri aing. Tapi lamun eta oge si Juanti bisa kapanggih ku polisi. Ngan manehna bakal kaget lamun dina engke waktuna nyaho yen Rohman bakal dijodohkeun ka anak baturan aing. Saterusna si Juanti bakal disingkirkeun ku aing tinu kahirupan aing. Sabab aing yakin yen Rohman pasti bakal cager deui, pulih deui tina panyakitna. Duh, didoakeun ku Ibu Rohman hidup singgera cager, ngarah hidup bisa ngarumah tangga jeung wanoja pilihan ibu. Sok geura cager kasep. Gitu cek gerentesna hate Bu Siti mah harita teh. Tur dina harepan Rohman bisa pulih deui ka kaayaanana sarta menang deui jodoh anu memang geus dipilih ku dirina. Nah, syukur atuh Bu. Ari ibu geus boga pamikiran kitu mah. Kadongeng nage jadi cag gitu tah.